Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi, qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda masih dina judul Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana di Tegal Eurih anu mana kiwari Jakarana sareng Ki Badrowi parantos aya di eta patempatan. Anu maksudna tayalian rek adu jajaten. Kumaha tuh mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung pawosna mah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Kaayaan alam pabeberang di Tegal Eurih. Bah, geus lah teu kudu ditanya deui. Sok-sok we gancang atuh geura podaran. Lantaran moal aya hartina ngadon ngobrol mah. Ceuk si Jupri bari ngareret ka guruna hate geus teu sabar hayang geura nyaksian guruna adu hareupan jeung musuhna. Nya bener bah. Tong loba diajak ngadongeng bah, geura podaran lah. Tembal si Ode disarua manehna oge geus teu sabar. Samalah ngarasa gemes kanu jadi musuhna. Anu katingalina sikepna bangun teuneng ludeung taya kasieun. Jempe sia Jupri solet. Si laing teu kudu nitah-nitah ka aing sia. Jeung teu kudu rurusuhan kumaha aing we deuleu. Maraneh teu kudu riweuh milu ngatur. Caricing we sia deuleukeun. Ki Badrowi nyentak ka si Jupri sangkan jempe. Malah bari jeung molotot kituna teh. Jep atuh si Jupri jeung si Ode duanana jarempek kitu di sakabeh baturna eueuh anu wani deui ngaromong. Sabot keur kitu torojol Nyi Arum pakubu jeung si Ajo nyampeurkeun. Terus narangtung tukangeun Jakarana. Barang Ki Badrowi nempokan Nyi Arum anu geulis lenjang jeung herang mencrang. Da eta mah atuh langsung panonna ngaburilak terus mencrong nyidikeun kana rupa jeung tangtungana. Geuning aya anu geulis herang mencrang. Nyi Arum calon bojo akang. Nyaha ka mana bae atuh salira teh geulis. Ieu Akang Badrowi sono sarta bade ngajak pangantenan. Sok enggal ka dieu nyampeurkeun Nyai ka Akang. Ulah ngadeg bengkeureun si Jakarana bau di dinya mah bisi manehna hitut. Lantaran si eta mah manusia acah warah. Kitu ceuk Ki Badrowi nyari tenabeut siga anu gelo. Samalah kituna teh bari surangah serengeh gumasep leungeun gugupai ka Nyi Arum. Dasar aki-aki 7 mulut. Kurang ajar ucut burung sia. Dasar manusia tegablek akal.
teboga iman kalakuan siga setan. Teboga kaeras ya. Hayang we nya pangantenan jeung aing. Ih, amit-amit pikeun aing mah. Mending kene jomblo saumur hirup daripada kudu daek dikawin ku manusia pantar sia. Nyi Arum nyerekan lak-lak dasar kaki Badrawi. Panon molotot beungeutna beureum bakat ku ambag. Ngadenge Nyi Arum nyarita kitu, cakakak jakarana seuri. Aduh cing atuh Badrawi, maneh teh ngeunteung. Kahayang teh meni mahiwal beda jeung batur. Wayah kieu ngadon ngalindur make der hayang kaneng Arum anu geulis. Cik pikir atuh Badrawi, gunakeun akal teh. Nah harek pantes maneh ngarendeng jeung Neng Arum. Eta mah ibarat widadari ngarendeng jeung Bang Barongan. Ceuk jakarana nya kakak seuri lelengakan. Rai atuh beungeut ki Badrawi beureum hate panas lantaran asa dihina kuno jadi musuhna. Jempe sia kesebelan. Soal pantes jeung henteu mah lain sia anu rek nangtukeun tapi dewek deuleu. Geus sia ayeuna mah saur lah geura ka hareup. Hayu urang mimitian carung teh. Serog ki Badrawi maju 2 lengkah bari nyeklan iteuk hideung anu jadi gagamana. Nempok kitu jakarana geus ngarti lamun musuhna geus sayaga pikeun ngamimitian tarung. Ret atuh ngareret ka Nyi Arum pakubu jeung si Ajo anu keur narangtung tukangeun. Dibarung kuratugna jajantung. Lantaran hariwang inggis jakarana teu mampu ngarubuhkeun ki Badrawi jeung anak buahna. Neng Arum, pakubu kitu deui jeung Ajo. Mangga enggal ka sisi tong caket teuing ka dieu. Margi bilih matak bahaya. Mangga Kang, mung salirak kedah sing atos-atosnya Kang. Kitu ceuk Nyi Arum bari neuteub meuni anteb. Atena tagibur pating sarblak teu puguh rasa salempang kana kasalamatan jakarana. Nyajang kade cing hati-hati. Ku bapa didoakeun sangkan hidup aya dina kasalamatan sarta urang sararea aya dina panangtayungan pangeran. Hatur nuhun pakubu. Insyaallah piwejangna ku abdi saja diestokeun. Kang, cing hati-hati sarta kuing oge didoakeun sangkan akang sanggup mampu ngarubuhkeun si Badrawi. Ceuk si Ajo bari melong ka jakarana. Nya atuh geus kitu mah pakubu jeung si Ajo ngaleos muru ka sisi. Sedengkeun Nyi Arum samemeh ninggalkeun jakarana neuteub heula meuni leleb. Teu bisa bohong hate Nyi Arum kacida ngarasa hariwang anu lain di kieuna. Kawam tu geus nyaho kumaha pangabisana ki Badrawi. Kang Jaka, Nyai buah hate akang. Tos teu kedah hariwang. Insyaallah akang moal sawios-wios. Margi aya Allah Pangeran anu Maha Kawasa anu tangtos baris maparin panangtayungan ka urang sadayana. Ceuk jakarana bari males neuteub. Nyi Arum unggek geus kitu terus ngaleos ka sisi nyampeurkeun ka pakubu jeung si Ajo. Bangsat jakarana. Beungeus sia goblok mentong melong bae ka kabogoh dewek. Ate aing panas yeuh deuleu. Ki Badrawi ngagorobok ka jakarana. Atena panas ngaheab ningali mojang anu dipika hayang ku manehna silih teuteub jeung lalaki sejen. Ngadenge kitu gilek jakarana malik yang hareup ka Ki Badrawi. Duanana silih pelong. Tapi bareng jeung kitu burudul ka pelebah dinya aya saabrulan jalma anu daratang. Sarta sakabehna geus samakta ku pakarang kawas anu rek maju ka medan perang. Aya nu mawa bedog, halu, linggis, gegenir jeung sajabana nurutkeun kabogana masing-masing. Ari abrulan jalma anu daratang teh tayalian ti Ki Japar jeung anak buahna. Dibarengan ku urang lembur anu kaitung jaragjag. Samalah lamun diitung mah moal kurang ti 20 urang. Sakabehna daratang mawa sumanget pikeun ngaringkus para garong anu salila ieu geus nyangsarakeun ka sararea. Oloh itu tempo Jupri. Urang lembu daratang euy sigana mah maradena rek ngepung urang. Ceuk si Dodeng leungeunna nunjuk ka aleutan jalma anu muru ka dinya. Oh bener. Tapi teu kudu sieun Dodeng. Pira oge cucungu kungkul. Moal sakumaha pangabecusna. Walon si Jupri bari mencerong ka abrulan jalma anu kakara daratang. Anu harita teh katempo geus ngariung sarta sayaga rek narajang ka maranehna.
nganukur tinggal nungguan komando tinu jadi pamingpina. Tapi maranehna lobaan pri. Wah, lobaan oge keun bae atuh daya si Abah ieu. Sageprakan oge moal burung harees geura. Hehehehehehe. Ceuk si Oded barinya kakak seuri estuning kacidang anggap hampang. Ari urang, ayeuna kudu kumaha euy? Tanya si Keling lantaran can nyaho kana naon anu kudu dilakukeun. Ya urang mah cicing we Keling. Sarta tungguan parenta ti si Abah. Oga tuh hari kitu bah. Tapi kakak deh euy, urang kudu waspada yo. Sarta ulah eleh gerak kudu jadi musuh. Oh. Jeplah jempe. Jawab si Jupri nita jempe. Jep atuh sararea repeh taya anu cacarita. Dina kayaan kitu, jeleng harita Ki Badrowi luncat ka tempat anu lega. Nya atuh ari nempo kitu mah jakarana oge teu hararese. Sakilat luncat terus ngabadegan angtung hareupeun Ki Badrowi anu katempona geus saya garek narajang. Jakaranya nyaha heueuh si laing cerek ngajak tarung anu padungtungan ka dewek. Nya bener teu salah. Nyaha si laing geus telebar kana nyawa. Da kuring mah lain rek ngahambur-hambur nyawa. Ngajak tarung kasih laing teh sababongan geus eueuh jalan anu lain pikeun ngeureunkeun kana sagala rupa kajahatan maneh. Tapi lamun maraneh sakabeh daek mah serahkeun diri sarta daek serah bongkokan ka kuring. Tangtu urang teu kudu tarung. Matak oge sok pikiran heula anu asak. Tembal jakarana nyaritana tatag sangkan Ki Badrowi jeung anak buahna serah bongkokan. Sabab hayang mere kasempatan pikeun maranehna pabalik pikir. Bagas teh kudu ngimpi sia jakarana. Dengekeun sia kasebelan. Sok sana jan nepi ka akhir dunia. Saeutik oge aing mah teu gableng niat pikeun serah bongkokan ka si laing. Nya teu naon kitu oge. Ari bener mah kitu tekad si laing tayabayana. Tapi samemeh urang ngamimitian tarung. Nyaha kira-kira aya keneh rurek ditepikeun. Salain anu geus ditepikeun 2 poe anu ka tukang. Tanya Ki Badrowi bari neuteub seukeut ka musuhna. Tangtu aya Badrowi, tapi eta mah masalah pribadi. Anu kasebut ukur nyangkut antara kuring jeung si laing. Nu matak kitu kamari geus disebutkeun. Lamun kuring rek nyieun balitungan. Lantaran si laing teh boga hutang anu kacida gedena ka kuring. Sarta eta hutang kudu dibayar. Walon jakarana nyaritana daria pisan sarta kasaksian kunu sakur araya di dinya. Yah, boga hutang. Nah dewek boga hutang naon ka si laing? Tanya Ki Badrowi tarangna kerung kawantu ngarasa heran. Nyaan sia mah tetela teu inget kana hutang sorangan. Hutang teh hutang naon sia belegong? Montong bulat beuli teu lo? Tanya Ki Badrowi bari molotot. Piraku sia geus poho Badrowi? Naon? Da aing mah teu inget. Ku sabab kitu sok atuh geuwat caritakeun nah hutang naon anu dimaksud ku sia teh ha? Sabab dewek mah keukeuh ngarasa teu boga hutang. Jadi naon atuh anu kudu dibayar? Sok keuwat jelaskeun. Jawab Ki Badrowi kawantu bener manehna teu inget. Oh, jadi keukeuh si laing ngarasa teu boga hutang ya. Cing sok atuh inget-inget heula sing bener Badrowi. Kira-kira 25 tahun anu katukang. Nah kajahatan naon anu ku si laing geus dilakukeun. Jakarana tumanya ka Ki Badrowi lantaran hayang nyaho nah Ki Badrowi inget atawa henteu kana kalakuan jahat anu geus dilakukeun ku manehna. Jep harita Ki Badrowi jempe teu cacarita. Samalah katempo terus ngahuleng meni anteng. Tarang kerung bangun anu keur mikir sarta nginget-inget kana kajadian anu lumangsung baheula 25 tahun anu geus kaliwat. Kayaan di sabudeureun eta tempat jadi jempling. Sakur anu araya di dinya jarempe nyaksian kanu keur silih tempas,
Adu renyong nyaritakeun pasoalan anu nyangkut urusan pribadi maranehna duaan. Kumaha Badrowi sila geus ingat? Nyaho teuing dewek basa eucik oge teu inget. Poho deui lantaran waktu 25 tahun teh geus lila pisan. Sarta geus loba kajadian anu ku dewek kadandapan dah kitu. Kitu jawaban Ki Badrowi. Anu memang saeutik oge manehna mah geus teu ingat. Oh, jadi maneh teh geus teu inget nya. Lantaran meureun geus loba teuing dosa anu ku si laing dilakukeun. Jakadana geus montong bulat belit sia. Sok gancang menying oge geura caritakeun sangkan dewek jadi nyaho kana maksudna. Nya heug atuh ari kitu mah. Keun ku kuring ayeuna rek dicaritakeun. Sarta sok geura dengekeun ku si laing kalayan saregep. Sok gancang buru atuh sia babanyit kurang ajar. Jawab Ki Badrowi katara bangun anu geus teu sabar. Badrowi, Ya, 25 tahun anu geus kaliwat. Si laing geus kabinasa sarta ngahancurkeun hiji kahirupan kulawarga. Samalah si laing geus tega ngabinasa saurang awewe anu keur kakandungan. Sarta si laing oge geus ngaleungitkeun nyawa sababaraha urang pegawena. Cik sakitu kumaha si laing geus inget kana sakabeh anu geus dilakukeun? Ceuk Jakarana bari neuteub seukeut ka Ki Badrowi. Barang ngadenge caritaan kitu leng Ki Badrowi ngahuleng. Nginget-nginget kana sagala rupa anu tadi dicaritakeun ku Jakarana anu jadi musuhna. Badrowi, kumaha si laing geus inget? Piraku sia poho deui? Jakarana tumanya deui bari teu leupas neuteub seukeut ka musuhna. Jakarana mangga sia teu kudu nyaritakeun dalakon anu geus lila kaliwat. Sabab dewek mah geus poho deui. Nyaha kulawarga saha anu dimaksud ku si laing teh ha? Lantaran ceuk rarasaan aing geus loba pisan manusia atawa kulawarga anu ku aing diparagatkeun nyawana. Jadi ulah tuluy ngomong ka ditu ka dieu sabelegung. Lantaran urusan eta saeutik oge eueuh sangkut pautna jeung pasoalan urang ayeuna. Kitu ceuk Ki Badrowi. Nyaritana bari jeung nulak cangkeng sabelah. Sabab leungeun anu sabelah deui mah teu leupas nyeklan iteuk gagamana. Nah ceuk saha make eueuh sangkut pautan jeung pasoalan urang? Meniku genas yang ngomong teh. Terus kulawarga saha anu geus dipadadan ku aing teh? Ki Badrowi harita tumanya deui bari molotot. Dadana ring hapranjug nahan amarah. Dengekeun sia Badrowi, anu geus dibinasa ku si laing teh nyaeta hiji kulawarga sodagar anu ngaran Juragan Rana Wijaya jeung bojona anu ngaran Nyimas Laraningrum. Ceuk Jakarana kalayan tandes Turdaria. Barang cacap Jakarana nyarita sarupa kitu. Gebeg Ki Badrowi reuwas jajantung naratug panon mencrong ka musuhna. Jajan anu dimaksud ku si laing teh si Rana Wijaya. Teu salah Badrowi. Dengekeun sia Jakarana. Memang bener eta manusia teh dipodadan ku aing. Tapi da eta mah bongan sorangan dulu. Nah make jeung kitu Jakarana harita tumanya. Sabab ngarasa heran nah Ki Badrowi make nyarita kitu. Nya atuh kitu. Ari sabab si Rana Wijaya manehna geus wani ngarebut awewe anu ku aing dibika cinta. Anu ngaran Nyi Laraningrum. Dah kulantaran kitu nya wayahna we lamun manehna harita digoro ku aing. Lantaran aing nyeri hati sarta terido. Lamun eta awewe dikawin ku si kasebelan. Dah kitu sababna mah kahareut meureun. Nyaan bangsat sia mah Badrowi dasar manusia iblis. Ceuk Jakarana. Beungeutna katempo nyiak beureum hate panas asa direrab. Tapi sabi-sabi saja Jakarana meper amarah anu ngagolak dina jero dadana. Sabab lamun nurutkeun kana hawa nafsu mah ti tadi oge geus hayang dertarung. Pebanyit bangkal wadah.
Kunaon siya makanyaritakeun si Rana Wijaya sagala? Naha aya hubungan naon jeung si Laing? Ki Badrowi harita tumanya lantaran hayang nyaho kana sababna. Badrowi, dengikeun ku sia. Lalaki anu ngaran Rana Wijaya teh tayalian eta teh Bapak Kuring. Daon? Jadi si Rana Wijaya teh bapak sia nya? Ki Badrowi harita meningaranjug da pugu saeutik oge teu nyangka. Lamun Jajaka anu jadi musuhna teh tayalian ti anak musuhna keneh dina mangsa baheula. Anu tangtunya anak Jilaraningrum, awewe anu dipika cinta ku manehna. Sakabeh obrolan Ki Badrowi jeung Jakarana harita kadenge ku sararea anu araya di dinya. Puguh atuh sakabehna oge mending ngajerenghok samalah bari gogodeg. Oh, jadi lamun kitu mah si Laing teh anak si Laraningrum nya? Heueuh teu salah. Kuring anak Laraningrum, saurang awewe anu ku si Laing geus dibinasa Badrowi. Jakarana, aing mah teu rumasa geus kabinasa si Laraningrum deuleu. Lantaran ari si Laraningrum mah paehna oge alatan sorangan. Manehna harita teh leuwih milih luncat ka jurang tibatan daek ngagugu kana kahayang dewek. Padahal harita aing mah daek narima manehna sok sanajan keur gede beuteung. Sabab direuneuhan ku si Rana Wijaya tasi kasebelan ataha doe. Tapi aing mah daek narima kutung hujan jamu. Wios jelas ke asaraos. Ngan manehna we nu embung samalah kalahog bilih modar. Jadi modarna si Laraningrum teh tangtu eta mah lain kasalahan dewek tak kitu. Kitu ceuk Ki Badrowi ngajentrekeun pasoalana. Manehna mah saeutik oge embung ngaku salah. Jadi lempeng we sarta teu boga rasa rumasa lamun ayana eta kajadian teh alatan tina kalakuan jahatna anu hayang maksa mirusak ka batur. Nyaan sia mah Badrowi bener-bener manusia iblis. Aduh, ngacai we sia. Paduli teuing kasebut iblis oge pikeun dewek mah. Tah ayeuna saterusna si Laing hayang kumaha? Nyaharek malespati ka dewek ha? Badrowi, pikeun kuring saeutik oge teu boga niat rek malespati. Sok sanajan si Laing geus ngancurkeun kulawarga kuring, eta sakabehna rek dihampura. Ngan syaratna marane sakabeh kudu daek masrahkeun diri sarta serah bongkokan. Daek ngaku kana sagala rupa kasalahan. Sakitu pamenta kuring mah. Ceuk Jakarana. Panonna neuteub seukeut ka Ki Badrowi sabab hayang ngadenge kana jawabana. Kitu deui sakur anu araya di dinya sakabehna perhatianna museur ka Ki Badrowi anu keur ngahuleng bangun keur mikir. Jakarana, geus lah ayeuna mah teu perlu loba bacot. Lantaran moal aya haretina, mending oge hayu ayeuna mah urang tarung rebutan umur begalan nyawa. Sagala rupa pasoalan di antara urang sakabeh, urang pungkas dina poe ayeuna. Sarta sia teu kudu ngimpi. Lantaran saeutik oge aing mah teu boga niat pikeun serah bongkokan. Cadu hukumna eta teh keur aing mah leuwih hade ancur tutumpuran daripada kudu talu ka sia. Kitu jawaban Ki Badrowi anu panungtungan. Ngadenge caritan kitu Jakarana mending ngarahu sabab geus jelas Ki Badrowi moal bisa diajak kana jalan anu bener. Teug atuh ari kitu mah teu nanaon. Sok geura tatan-tatan. Sorog harita Ki Badrowi jeung Jakarana duanana bareng maju ka hareup. Bari jeung silih pencerong jeung silih titenan gerakan lawan. Bareng jeung kitu gorowok harita kadenge si Jupri ngagorowok ka guruna. Tugas kuring sakabeh ayeuna kudu kumaha? Tanya si Jupri lantaran can dibere tugas ku guruna. Jupri kitu deui oge. Kasih lain sakabeh murid dewek anu satya. Sok maradeh mah caricing we lalajuanan dewek. Syarata teu kudu milu tarung. Lantaran ieu patarungan lain bagian maraneh. Tah kulantaran kitu geus caricing we lah.
Kecuali lamun loba cucunguk lembur anu rek pipilweun tah di dinya mah babade ku si lain sakabeh senyap badae. Cak kitu. Walon Ki Badrowi nyaritana tandes, panona anu bolotot beureum mureleng neuteub seukeut gular-giler ka sakabeh jalma anu harita araya di dinya. Nya puguh we atuh sakur anu araya di dinya. Sakabehna ngarasa seber, acana naon oge awakna geus ngelaper sareta teu saeutik jalma anu ngaladak marundur ka tukang. Sabab sorot panon Ki Badrowi lir ibarat sorot panon iblis anu ngadatangkeun hawa Rajapati. Ari si Jupri sanggeus meunang parentah ti guruna kitu mah jep harita jempe. Kitu deui batur anu sejen saurang oge taya anu cacarita. Narang tu ngajajar rek nyaksian tarung antara guruna jeung anu jadi musuh bubuyutana. Jakadana, sok geura sayaga. Sabab poe ieu mangrupa poe bungsuna pikeun si laing. Sok geura sambat indung bapa sarta geura cacapkeun jampe modal. Sabab sia rek dijajabkeun ka akhirat, ngarah bisa panggih jeung indung bapa sia anu geus marodal. Ceuk Ki Badrowi bari molotot. Ngadengi kitu jakarana teu ngawalon. Samalah kalah terus taki-taki pikeun yang hareupan musuhna. Harita dua jago geus adu hareupan bari silih teuteub, silih bendengan ngadu pangabaran. Disaksian ku puluhan pasang panon anu ti tadi marencrong nyaraksian kana lumangsungna eta kajadian. Sabot keur kitu, cereb Ki Badrowi nancepkeun iteu kulu maungna dina lemah. Sorog maju dua lengkah. Ki Badrowi can aya niat pikeun ngagunakeun iteu gagamana. Sabab musuhna oge lemor teu ngagunakeun pakarang. Rengkene Ki Badrowi masang kuda-kuda tegepisan. Satuluyna sabrut miheulaan narajang. Jurus anu digunakeunna kawilang jurus-jurus anu biasa bae. Nya ari nempo kitu mah ku jakarana oge harita dilawan ku jurus anu biasa deui. Ger atuh tarung patutunggalan mendiragot. Silih tonjok, silih siku, silih babuk, silih sodok, silih jejek jeung sajabana. Sakapeung sok katempo awakna pating juralit ka tukang. Duanana estuning pada kesit itu ieu sarua rancingeusna. Nya atuh teu karasa dina waktu anu singget. Puluhan jurus geus dikaluarkeun. Tapi saurang oge can katempo aya anu unggul. Jeung can aya anu asor kawantu duanana sarua kuatna. Ki Badrowi sanajan kasebut geus kolot tapi tetela manehna luar biasa hebatna. Modal sia bangsat siat hum. Sia anu modar mah Badrowi. Hiat. Potong ngimpi siapa banyit bangkar wara. Soklah kena buktikeun ari nya mah. Hiat. Kitu ceuk Ki Badrowi jeung jakarana pating gorobok. Saterusna dua awak harita pating jorelat kawas kalangkang. Kawantu bakating ku gancang dibarengan ku sora bantrokna dua leungeun anu ngandung dua kekuatan. Hiuk geduk des. Hiuk geduk des. Kadengena pating gereduk jeung pating beledug estuning mata klinu jeung mata kariwang anu nyaraksian. Sanggeus aya kana sawatara waktu. Jeleng-jeleng harita duanana marundur ka tukang. Ya terus narangtung dadana reng hapranjugna pasna ngahegak. Jakarana jeung Ki Badrowi keur sajongjongan ngatur-ngatur heula pernapasana. Beungeutna beureum kesa ngucur ngoprot maseuhan sakujur awak. Cece, lah lumayan geuning pangabisa sia coba banyit. Tapi tong wakatos ya. Lantaran canda naon kakara sakitu mah. Ceuk aing montong ngomong bae sia Badrowi. Sok kera buktikeun. Sok maju deui sia kunyuk. Hiat. Gap Ki Badrowi kana iteuk gagamana anu ti tadi ditancrebkeun dina lemah. Sarta terus dicabut. Nempo kitu jakarana beuki ati-ati. Sabab geus jelas lamun ayeuna mah Ki Badrowi rek ningkatkeun pertarunganna ku cara ngagunakeun pakarang. Ayo sia, kuda tanah yo. Hiat. Jeleng Ki Badrowi harita narajang. Sabuk. Iteukna dibubat babit kakenca jeung kakatuhu ngancam kasakujur awak jakarana.
Tapi ku Jakarana teu disingkahan, kalah ditepakan ku dampalengeun bangun anu kacida gampang. Bari dibarengan ku ngagulak gilekeun awakna. Nempo paripola musuhna kitu tumerapna pikeun Ki Badrowi kacida pisan ambekna. Atena panas asa dilelece ku budak satepak. Yeh, setan, wani ngajakku di saja kaing. Ayo, hop, hop. Kitu ceuk Ki Badrowi harita sesentak bakat ku ambek. Awakna mending ngakidir untuk kakerot. Sedengkeun iteukna teu eureun dipake narajang musuhna. Montong dorowe coba sa Badrowi. Sok atuh lain rek maihan aing cenah tadi teh. Ceuk Jakarana barinya kakak seuri kawantu hayang mapanas ka musuhna. Babanyi tutut burung sia. Yat. Seak Ki Badrowi narajang deui ngerahkeun sakabeh kakuatana. Iteukna ngolebat rek dipake ngebabuk awak musuhna. Hiuk gilek plos Jakarana rikat ngagiwar bari sakilat ngetig walikat Ki Badrowi. Hiuk jebron. Tolonjong awak Ki Badrowi harita nolonjong. Sok sanajan walikatna karasa nyeri, tapi untung teu nepi kalabuh sarta Ki Badrowi masih kena bisa ngajaga kaseimbangan. Ay, dasar setan sia. Wani ngetig walikat aing goblok. Kunaon nyeri selain Ki Badrowi? Montong seuri sia kurang ajar. Reup harita Ki Badrowi peureum. Iteuk hideungna diangkat ka luhur sarta dicekelan ku dua leungeunna. Terus diantelkeun kana palebah tarang. Kituna teh katempo bari jeung bibirna gagereyeman sigana mah keur mapatkeun ajiana. Nempo kitu Jakarana beuki waspada. Panon neuteub seukeut ka Ki Badrowi. Sanggeus kitu bray Ki Badrowi harita beunta. Panon anu bolotot mencerong kawas anu hayang ngarekab. Dadah yeuh sia bangsat. Jeleng Ki Badrowi harita luncat ngajelepung luhur pisan. Iteuk hideungna kadenge meuning ngahiung bangbaraan rek ngababuk sirah Jakarana. Hiuk Gilek plos Jakana rikat ngagiwar. Serangan Ki Badrowi ngahakan angin. Nempo kitu puguh Ki Badrowi beuki nafsu. hiuk Iteukna diputerkeun luhureun sirahna. Siga kolecer pating hariung jeung pating kolebat. Jeleng Jakarana mundur ka tukang. Lantaran iteuk ulu maung Ki Badrowi kawilang ngabahayakeun. Sabrut Ki Badrowi harita narajang. Iteukna didorongkeun rek dipake ngarojok angen lawan. seak Gilek plos Jakarana rikat ngagilekeun awakna. Tapi teu cukup ku kitu. Seak itu Ki Badrowi geus ngolebat datang deui rek ngababad bincurang. hiuk Jeleng Jakarana luncat ka luhur meuning ngajelepung bangun hampang. Terus ngajuralitkeun awakna ka tukang. Tapi acan oge sukuna napak. Kitu Ki Badrowi geus nyurubuk datang deui rek narok kana tarang. Ningali kitu bogoh bae Jakarana ngarengkog. Sakilat blug harita ngalabuhkeun maneh. Awakna terus ngagoreleng ngajauhan Ki Badrowi anu keur ngamuk. Reka mana Jakarana? Mentong ngejat sa goblok. Modar sia ayeuna mah bangsat. Hiat hop. Jeleng Ki Badrowi luncat iteukna sakilat dipake ngababuk awak Jakarana anu keur ngagoreleng dina taneuh. Hiuk goreleng buledug. Iteuk gagaman niban lemah, tapi hanjakal musuhna teu beunang. Hiuk goreleng buledug. Iteuk Ki Badrowi terus ngudag-udag awak Jakarana. Diceh cara saeutik oge teu dibere pisan lolongkrang pikeun ngejat. Samalah taneuh anu kababuku iteuk Ki Badrowi meuni rabeng mancaura. Kaayaan sarupa kitu nya puguh we atuh mapta kariwang pikeun Nyi Arum jeung Pakubu kitu deui Mang Japar sapara kanca. Sok sieun Jakarana teu sanggup nyang hareupan Ki Badrowi. Anu tete lagening nyaan pangabisana estuning lain bantrak-bantrakeun. Sanggeus aya kana sawatara waktu Jakarana sadar kana kayaan dirina anu ayeuna keur aya dina bahaya. Jakarana harita gancang ngerahkeun kakuatan tanagana. Lantaran hayang bebas tina udagan iteukna Ki Badrowi anu kacida matak ngabahayakeun ka dirina. Hiuk buledug
Goreleng Jakarana ngagorelengkeun deui awakna. Sakuat tanaga hayang bisa ngajauhan. Sanggeus rada anggang, korejat harita keneh hudang, terus sakilat, jeleng mundur ka tukang. Terus nangtung ngajauhan musuhna. Anggangna kira-kira ayak kana 5 depa. Jakarana rengha peranjug napasna kadenge ngahegak. Kurang ajar. Tetela benar-benar hebat kening si Badrowi teh. Bisa-bisa matak cilaka lamun kayaan terus kieu mah. Jakarana ngagerendeng ngomong sorangan bari melong ka musuhna. Kunaon siya babanyit bau cikur kalah ngajedog. Sok kedadar deui lawan aing. Gawat kaluarkeun sakabeh pangabisa sia. Badrowi, mentong sombong sia. Lantaran aing oge masih kene sanggup pikeun ngalawan sia mah. Sok atuh geura maju deui kunyuk. Tembal Ki Badrowi bari molotot. Renghap Jakarana narik napas jero terus nangtung ajeg. Panoneuteub seukeut ka musuhna. Geus kitu mah teu loba omong rakatak ngawatak ajian ilmu tunggal sajagat warisan tinu jadi guruna. Terus dipuseurkeun kana dampaleungeuna anu katuhu dibarengan ku tanaga jero anu rohaka. Sabot keur kitu. Sabrut Ki Badrowi narajang iteu kulu maungna ngolebat rek notog dada Jakarana. Gerakana kacida pisan cepet samalah hampir teu bisa katuturkeun ku panon biasa. Iuk iteuk datang ngolebat, tapi Jakarana saeutik oge teu ngejat. Iteu kulu maung Ki Badrowi harita dipapag ku dampaleungeun katuhu anu geus dieusi ku ajian tunggal sajagat. Hiuk, beledug, geleger, beletok, jungkel. Sapada harita awak Ki Badrowi ngajungkal ka tukang. Lantaran aya kekuatan rongkah anu nembagkan awakna. Ayo! Ki Badrowi ngagorobok ngarasakeun kanyeri. Sedengkeun iteu kulu maung anu jadi gagaman manehna ayeuna geus potong jadi 2. Aduh Jakarana kurang ajar sia. Ceuk Ki Badrowi harita gogorobokan. Awakna sosongkolan dada karasa nyeri jeung eungap anu lain lumayan. Ngembekan asa aya nu mampetan, ret kana iteukna anu geus potong. Gebeg atuh Ki Badrowi reuwas panon molotot bangun anu teu percaya. Kunaon Badrowi meuni buncelik kitu maneh teh? Kabeureuyan atawa kumaha? Nginum heula atuh. Ceuk Jakarana bari nyerenge seuri. Ngadengi kitu puguh Ki Badrowi nafsu. Korejat hudang ret ka musuhna hauk nyarekan. Babanyit burung. Dasar setan goblok sia. Itu gagaman aing nepi ka potong. Tetela kurang ajar sia teh. Ki Badrowi nyarekan lak-lak dasar ka musuhna. Awakna kataranga gidir beungeut nageuneuh lir beusi atah beuleum. Sok sanajan dadana harita karasa nyeri. Tapi ku Ki Badrowi teu dirasa. Da puguh nafsu hayang geura maragatkeun nyawa musuhna. Jakarana babanyit kurang ajar. Sok geura maju deui sakoplok. Hayu gawat urang pungkas ieu tadung teh. Ceuk Ki Badrowi bari molotot. Dadana rengha peranjug napasna ngahegak. Nya sok, da kuring manggus sayaga ti tadi oge. Walon Jakarana. Sikepna ayem pisan tapi kituna teh bari teu weleh waspada. Nyaan, tetela sia gede hulu Jakarana. Nganggap hampang sia teh kaing. Gede hulu ti mana Badrowi? Dara rasaan mah ti baheula oge angger we sirah kuring masa gede kieu teu ngagedean. Walon Jakarana bari seuri. Ngadenge jawaban sarupa kitu Ki Badrowi teu nyarita deui. Serog maju salengkah sarata sukuna katempur ada dibuka. Ari kadua leungeuna dirapetkeun lempeng dina dada. Rakatak Ki Badrowi ngawatek ajian 1000 geni anu jadi andelana. Anu bisa ngadatangkeun hawa panas anu rohaka. Nyaksian kajadian kitu Jakarana rada reuwas. Tapi lain sieun ku Ki Badrowi. Reuwas teh alatan sieun ngabahayakeun ka sakabeh jalma anu harita araya di dinya.
Jeleng Jakarana mundur ka tukang, terus atuh ngagorowok ka Mang Japar jeung kasakabeh urang lembur sangkan marundur ngajauhan eta tempat. Mang Japar, mundur! Sadaya mundur! Ceuk Jakarana. Ngadenge parentah kitu Ki Japar harita keneh ngagorowok nitah kasakabeh balada sangkan ngajarauhan eta tempat. Batur! Kacang mundur! Anak Roy, mundur! Mitra cagelayu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.